Masjid akhir zaman jalma teh bakal ninggal sapertos pasaran. Ketika sur pangarsa jangan di dieu teh masyarakat hayu urang gotong royong ngabangun masjid. Oh, sadayana masyarakat gotong royong nu ngangkut beas, nu ngangkut semen, nu ngangkut kesik bata jeung sagala rupana, nu milari dana keur gotong royong ngadamel masjid gede gesae boro-boro aya nu ngeusian teu aya nu ngepel acan. Naudzubillahi min yuk ieu masjid tos ngagejlek kapayunan urang. Ieu masjid sakieu saerna ulah sumanget teh ngan saukur ngabangunna, urang sumanget babarengan keur ngeusianan, urang babarengan keur ngarameukeunan, diramekeun ku ibad, diramekeun ku maca Qur, diramekeun ku ngamakmurkeun kana mas. Alhamdulillah. Sabab naon? Sabab masjid adalah tempat kekompakan, masjid adalah tempat persatuan. Di masjid moal ayeuna mina konglomerat, di masjid moal ayeuna mina pejabat, di masjid moal ayeuna mina jalma beunghar jalma miskin, sadayana ge di masjid masami yang ada hanyalah hamba-hamba Gusti Allah.